Hasin wates masih kene can dirobah ya. Apaan kuduna ke ka dieu? Lempeng teh ti ditu teh. Iya sih Hasin geus mau kana aing. Wah. Ieu geus mau kana si Hasin. Ieu geus minakeun wates. Pan astagfirullahaladzim. Kuduna ge ti dieu ya. Terobah ka aing ayeuna ya. Randy, bolu ka dieu, toklek jeung si Degul, baru ka dieu barudak. Bener kan yo wates kurang ajar ya si Hasin yo. Naon bae cocorokan wae atuh ganeng era ku batur geura yeuh ah. Lain era-era bebel. Ieu tingali wates itu kudu ya si Hasin geus mau taneuh bae yo. Ieu geus mah bener si Hasin. Urang ukur ti ditu anteng ka ditu urang nyeun wates ayeuna ti dieu. Sok buru lain protes wae. Ampal di naon budak mah. Buru. Beh, meureun arek ngukur wates teh ieu teh kudu aya wahasina beh. Da mau pi benereun kita pi omongeun. Alah eta maneh. Apal di naon babenyit mah. Justru mempengaruhi si Hasin. Lamun aya si Hasin moal dibikeun tu taneuhna teh moal. Sok buru. Tong loba protes budak mah meungpeung eueuh si Hasina. Cokot tali urang kantong di ditu ka dieu. Jeung keur patokanana sok buru. Tong loba protes nyawa teuing. Buru. Beh, talina teh nu ieu. Oh eta sok buru. Sok eta keun di dinya. Pancuna tak kitu sok sing pagel. Kayak bisa dicabut ku si Hasin. Beh, ieu tadi kamanakeun ngantengna. Yo, di dinya tali. Kantong ka dieu. Numpikeun ka ditu, numpikeun ka lebak. Sing. Oh, nya atuh beh. Randy, dengekeun. Lempengan ka ditu tuh. Itu teh kan tadi itu. tuh. Numpik ka lebak ka ditu teh tuh. Kudu lempeng eta. Oh, Ya mengkol si Hasin pan mau taneuh. Di dieu beh. Ah, eta di dinya sok. Tegul. Eta maneh pasang geuning nyata lawan cicing wae teh tadi nyata pasang sok buru. Di mana di dieu Pak Haji? Sok dipaskeun. Di dieu. Dipaskeun we nya. Ieu mah alus wates lain. Pungkal pengkol. Kudu bener segala rupa oge dasar si Hasin. Tuh, alus ayeuna mah. Tah kieu sok. Kumpulkan itu halangan ku kabeh. Bising ke datang si Hasin, kabar datang si Hasin sok buru. Halangan berak. Lah aing mah euy, boga babeh ye eta kitu teuing. Era aing ku Hasin kumaha ye? Aeh, itu aya naon euy? Jadi nararumpu kitu eta dina piheuleutan teh. Pak Haji, aya naon eta wates dipindah-pindah kitu? Naon Hasin? Tuh bangket tajub di tang ngomong teh. Lain mindah-mindah wates maneh nu maok taneuh Pak Haji tah. Ngodon di pengkol-pengkol ka belah dieu taneuh teh. Naon eta teh kitu? Teu boga akhlak sia hirup teh. Saterang abi Pak Haji ti kapungkur oge wates teh batu ti dieu ka ditu teh lurus Pak Haji Mayung. Ieu semet ieu ka dieu mah nu abi semet ieu ka ditu anu Pak Haji Mayung tapi hapunten pisan Pak Haji Mayung. Hasil Ringalangkung, Pak. Bupa bapak. Teu make tajud eta ngomong teh. Pak Haji Mayung gitu. Teu sok pantang ngomong teh. Haji Mayung teh anu dukun teh ya. Naon eta si kanyut. Dukun cek saha dukun ye ieu teh orang terhormat, orang kaya ieu teh. Dukun segala rupa. Naon eta teh ngomong teh? Tapi da Pak Haji Mayung mah terkenal teh dukun di abi mah. La ilaha illallah. Tanda-tanda akhir zaman. Tanda-tanda akhir zaman. Ieu sieun teh geus genep kali mau ngahajinakeun lain dukun ya. Ieu teh orang terhormat, ahli sedekah, ahli infak, ahli ibadah, jeung ahli ngimaman. Dukun segala rupa eta teh. Di lemur mana teh dinya teh? Oh, punten, manawi teh dukun. Kan. Lain yo. Tadi mah kejeung nanya emang aya keperluan naon? Pugu kieu Pak Haji, abi teh keur hoyong nyandu. Atuh deui aing mah kejeung hayang nyanung segala rupa yuk. Eta ge Pak Haji ge hayang atuh ari nyanung mah. Ngan ieu kumaha guru kumaha ek pelet atau kumaha di dinya teh? Slieur urang teh. Anu tuh ka dieu. Pokona bagi sayang nyandung we urang mah. Kadi di Pak Haji yo. Ngobrol di dieu atuh. Sing bener eta teh ngobrol teh kumaha deui eta teh. Pake jeung cunang canung segala rupa. Aya yo di sieu mah jampena ulah sok salah wae atuh. Aduh ngaran sih Pak Haji ya. Ulah kudu ngabubung lah hungkul abi teh. Baka jeung teu percaya ieu. Ieu teh ieu kieu oge salianti tukang ibadah, tukang imaman, tukang infak teh ieu. Pelet oge loba di sieu mah. Masalah juda jodoh kitu mah tingali si ieu atuh pamajik lamun dirinya percaya awewe di dieu. Terus apa aja mah mari kumaha tuh yo. Alhamdulillah. Ya Allah, abi tulungan Pak Haji nya. Tulungan pisan. Siap. Yo dengekeun. Di dinya tah pamajikanna teh 4 tukang bubur. Ya, ti si guruna teh
Apa lu di dia tak? 4. Pamajikan teh 4 tukang bubur di dina ngaranna Taryono. Dung tanyakeun ka ditu. Teh si ieu guruna teh. Oh, tukang bubur eta. Dah heuh, eta mah ngaranna 4 lain pamajikanna 4 Pak Haji. Tebal lagi pisan aing mah. Ah, si kajut pan aing teu apaleun da. Boro-boro keur maneh atuh. Pan aing can boga pamajikan ari lain sok salah wae. Eta mah pamajikanna 4. Pan aing beunang katipu nya euy. Amplop euy tuh. Hei, amplop kumaha amplop?